Sampurasun Wadia Balad ATE official di mana wae ayana. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah kalayan diwuwuh ku Qobul anu maha agung dibarengan ku pangijabah anu maha kawasa diiring ku kadeudeuh ka Nyaah Gusti anu maha suci urang ayeuna dugi kadangat ayeuna masih keneh tiasa ditepang dangukeun deui dina acara anu matuh kamemet urang sadayana nyatana dina pagelaran dongeng Sunda jejer carita Iblis Jatuh Rawarontek jilid kadua bagian anu ka 38 nanya pamiarsa. Ieu dongeng mangrupikeun buah karyana Cece Lasmi Indri di Palihan Bandung. Kangge Cece Lasmi ngahaturkeun rewuh laksaketi kabingahan rehna parantos ngintunkeun naskah sekaligus ngawidian mamang kangge medar ieu dongeng dina channel ATE official ieu. Atuh sumangga kanu teu acan subscribe kantun subscribe heula. Ngarah langkung pogot sareng langkung sumanget deui ka si mamangna dina enggoning medar ieu dongengna. Nging hilap di like di komennya nu saseueur-seueurna. Lainna naon mamang masok bingah gitunya. Upami maosan komentar-komentar ti para wargi sadayana teh. Kalintang bingahna deui upami mah link video mamang ieu dipanggeserkeun atanapi dipangbagikeun. Atuh ngarah teu nyangkolong tingkana waktos sumangga. Ayeuna mah urang lajengkeun deui dongeng Iblis Jatuh Rawarontek jilid kadua bagian anu ka 38. Kumaha salajengna sor cikopina betot simutna pagan heula tali kolorna bisi morosot merezel morozol uzel-uzelan di tengah jalan tompak dung dung tes. Nulalajo harita beuki nyingrai ngajauhan nalika rubaya lembu lawe jeung bedu sabrang geus mimiti tarung ragot mokaha jejegeran matak paur masing-masing mibanda jenis serangan anu matak bahaya jadi saha wae nu kabarerang pasti bakal binasa. Kali ayeuna rubaya lembu lawe panggih jeung lawan anu cukup teuas. Ki bedu sabrang salanti jawara kelas wahid di tatar Andalas. Mahena oge salaku pupuh gempungan para guru paguron di sapanjang pasisir Andalas. Dina segi ajen pangarti di wewengkon Andalas. Ki bedu sabrang geus kasebut tutug sapat komplit wadal warjero jurus tarate wesi mangrupakeun hiji jurus agemanana didukung ku tanaga jero prana wesi anu manglapis-lapis anu boga pertahanan kawilang sampurna bisa nahan sagarupa jenis serangan
boh serangan lahir atau batin, boh serangan katara ku panon atau serangan anu teu katenjo. Ki Bedu Sabrang oge ngagem ilmu-ilmu anu sejena anu teu eleh araheng. Pikeun yang hareupan jurus kuatna tarate wesi. Rubaya Lembu Lawe teu bisa nganggap enteng musuh. Harita manehna mimiti ketak tandang makalangan. Satsiut huut sabrut. Harita Rubaya Lembu Lawe sabrut narajang. Sapasang leungeunna sutset ngawangun serangan tenggelan, totokan jeung dorongan dua dampaleungeun. Anu dilakukeun ku Rubaya Lembu Lawe lain samata-mata jurus leungeun kosong. Sajatina mah tetep jurus pedang. Dina jurus pedang Jisang Munggaran nyatana Jisang Narada. Harita Rubaya Lembu Lawe ulin usik sacara kasat panon mah gerakanana dituturkeun ku lesatan 7 pedang arwah. Lajuna 7 pedang arwah moal katenjo ku panon dohir. Boh kitu deui moal katenjo ku panon batin. Teu sambarangan jawara anu bisa nanganan usikna pedang arwah. Teu cukup ku indra tingkat ka-7 wungkul. Dalah ku indra tingkat ka-8 kaluhur timbang bisa ngarasakeun tanpa bisa nempo wujud serangan pedangna. Ngan sakumaha nu tadi geus dibejakeun, lawana kiwari nyatana Ki Bedu Sabrang anu ngagem pranawesi. Setiap liukan leungeun nebarkeun pranawesi atawa hawa wiji wesi. Jadi bisa nahan kana serangan jenis naon bae. Ngalawan satingkat ilmu pedang dewa, jurus pedang Jisang, Bedu Sabrang teu make deui panca indrana, teu make mata batin. Dua hal eta yakin moal aya gunana. Anu kudu dilakukeun ku manehna iwal ti ngandalkeun sir rasa sir jiwa pikeun nanganan serbuan jurus pedang Jisang. Sanajan kitu angger dina derna Ki Bedu Sabrang rada kateteran. Pertahanana meh-mehan mis teu saeutik hampir kabeunangan. Teu bisa henteu manehna kudu ngaku lamun jurus pedang Jisang memang digdaya jadi puncakna ilmu pedang zaman harita. Bedu Sabrang harita nyobaan ngajauh pikeun neangan ruang gerak anu laluasa. Sabalikna Rubaya Lembu Lawe terus ngarangsek teu mere omber. Totogan-totogan ramo ngabarelesat ditungtungan ku dorongan dampaleungeun ka hareup. Bedu Sabrang kentak ngahadirkeun 2 perana kincir wesi. Nu hiji dipake pertahanan, anu hiji deui jeung nyerang balik. War sirisita harita Rubaya Lembu Lawe ngendag ngejaul ka tukang. Leungeunna ngebul sesa dipake nahan serangan balik. Sedengkeun lawana nyatana Ki Bedu Sabrang ngajarik jeung ka tukang. Bibirna muringis nahan ka nyeri. Lebah tak-takna katempo raheut gudawang kasabet ku pedang arwah. Rubaya Lembu Lawe nyerengeh seuri merhatikeun 2 dampaleungeunna. Aya rasa panas jeung siremeun jeung sing siremeun sasanahan serangan balik kincir wesina Ki Bedu Sabrang. Lumayan oge ieu jawara ti Sabrang teh. Kamampuanana di luar rata-rata. Bisa kasebut alus di mana sanggup liwat tina jurus pedang Jisang tahap kahiji. Hebat, lumayan. Gerendang Rubaya Lembu Lawe ngarasa penasaran jeung katangtang. Srau harita manehna mancuhkeun di tangtungan. Leungeunna masang silang hareupeun dadana. Ki Bedu Sabrang sarua. Saya gadei diri mancuhkeun deui tangtungan. Ngarapihkeun kuda-kuda.
rasa nyeri dina tak-tak nama geus teu dirasa sok sanajan boloboran ku getih. Saheuleutan duanana can aya wakanu mindo tarung. Pada ngawahan ngumpulkeun tanaga jeung kawaspadaan. Saling incer titik kelemahan neang lolongkrang kosong pikeun ngasupkeun serangan. Teu lila corela jeung serawut saceciut. Rubaya lembu lawe ngepalakan deui majuna raja. Masih dina jurus pedang cisang tahap kahiji. Daya serangna saeutik ditingkatkeun. Totogan Ramo Kenca katuhu mesat pilih genti. Ngadalikeun 7 pedang arwah nyieun serangan maut di 7 arah. Ki Badu Sabrang geleh-geleh sebet-bet semut hus. Prana wiji wesi ditebarkeun leuwih wadal jeung waweg manglapis-lapis. Geus kitu der sambung laga ngaduaan serangan murid si Dewa Pedang. Punten. Geus kitu der sambung laga ngaduan serangan muridna si Dewi Pedang Jalakumpai. Nu lalajo beuki nyered malundur ngajauh. Teu wani deukeut-deukeut, domeh sadar bobot tarung geus nincak tahapan puncak. Ditenjo ka pakalangan cahaya ting barasat awor jeung sora bebeledagan nalika 7 pedang cisang ngabentur lapisan prana wijiwesina si Badu Ireng. Punten, si Badu Sabrang menang 7 geprakan. Si Badu Sabrang masih bisa ngimbangan ngan kadituna tetep manehna kateteran didesek dijieun ripuh. Daya serang 7 pedang dewa hese pisan dipapakan boh kacepetan arah jeung kakuatanana. Sabaraha bagian awakna geus garudawang tatu lumayan jero getih rembes masuhan baju. Ki Badu Sabrang kapaksa mahena ngetrukeun sakabeh kamampuan. Jurus tarate wesi satingkat geus dipetakeun tug nepi ka sapat nepi ka tingkatan akhir. Atuh nu lalajo beuki we malundur. Perhatian para jawara meh kabeh ka pusat ka tengah pakalangan. Segomo nalika Rubaya Lembu Lawe geus ngaluarkeun jurus tingkat kadua tina jurus pedang jisang. Nyaeta jisang rakean kudama. Ieu jadi ancaman bahaya pikeun si Badu Sabrang. Plak-plak set. Rubaya Lembu Lawe ngawangun tapak yoga hareupeun dada. 7 pedang arwah ngulinciran terus melesat kuat nuju ke arah hiji titik serang. Prana wiji wesi akhirna hancur luluh bisa katembus. Sanajan prana wiji wadal manglapis-lapis angger teu sanggupeun arinahan rongkahna serangan jurus jisang. Warugas si Badu Sabrang nepi ka pencar ilang wujudna. Sabagian ulah lajo oge tepetot milu kabarerang. Leuwih ti 20 urang ngajarengkang ka tukang. Malah aya nu salah saurangna nu paragat nyawa harita keneh kasabet ku sabetan 7 pedang arwah. Hasil akhir adu tanding keunggulan aya di pihak Rubaya Lembu Lawe. Lawana nyatana Ki Badu Sabrang nandangan nasib apes. Awakna lebur jadi lebu teu nyesakeun sapeteng-peteng acan. Alih-alih di pakalangan sejen si Doclo jeung lawana lain gertarung. Kita tadi ngadon caringogo we bari ngalalajoan Rubaya Lembu Lawe tarung. Atuh nu lalajo ting gorowok pada nyarurakan. Ai eta budak leutik nah lain grader tarung teh nya we. Ngadon minu lalajo si Rubaya tarung. Abong bolon.
cek nu lalajo. Gandeng nya kumaha uing we kunyuk rek lalajo heula rek modal heula oge bebas kunyuk. Temal si Docelo garihal. Waduh leutik keneh nya capekna geus songong kitu euy. Komo lamun geus jebrog da jigana leuwih bangkar wara eta euy. Cek saurang lalajo deui. Tah ulang urus genting hirup uing lalajo mah lalajo we teu kudu loba ngacaprak mang lah. Cek si Docelo. Ih lain ngacaprak ieu mah soal maneh nah bercari ngogok kitu jeung nu mawa kampak teh lainna grader tarung tibatan kitu mah mending balik we mau ngadu kaleci angguran ajung atawa main gatri daripada ngadon dariuk we mah tarung henteu. Ari sia loba ngomong pisan sia mang. Awas ya balikna dibandring tabeheung ku aing sia mang. Cek si Docelo tuluy ngaleos ka pakalangan deui. Sedengkeun lawanan mawa kampak sarua nuturkeun. Sakumaha nu saeutik diulas memehna. Anu jadi lawan si Docelo nyaeta saurang lalaki ngora. Make ikat barang-bang semplakna sirahna. Leungeunna mawa kampak, lebah dadana saderet aya 3 angka, 2, 3, 4. Jadi sia lawan aing teh euy? Tanya si Docelo sanggeus adu hareupan jeung pamudan moal kampak. Bener aing nu jadi lawan Atika. Har nah ngomong teh kitu euy. Ngomong naon maneh teh euy? Ngomong hitut. Geus dog basalaken obog aing. Anyir jadi lieur ka aingna euy. Gablek lawan ngomongna jiga kieu mah euy. Saha ngaran maneh teh euy? Tanya si Docelo. Aran kula Arya Wira Pege. Arya Wira Pege. Ngaran mimiti nama halus ngaran teh euy. Nah katungtungna jadi Pege. Cocok jeung irung maneh anu katincak muning euy. Soalna tibarang lahir liang irung aing mengped. Napas oge aing mah geus teu make liang irung. Hor nganapas teu make liang irung. Na make liang naon atuh maneh nganapas euy? Aing nganapag mageg liang bujug. Si Docelo jadi milus deui. Keke euy. Bener aran teh Arya Wira Pege euy? Tanya si Docelo deui. Eja. Terus eta manehna leungeun membawa kampak tas di mana? Tas ngalas dulu atau tas nuar ima tetangga? Ieu kapag gegaban aing sejada adelan. Oh, jadi kampak eta teh pusaka andalan. Tapi kadang song dibage narog sulu. Nya bae atuh teu nanaon euy, rek dipake ngobor belut atawa dipake newak simut oge bisalah. Cek si Docelo. Nu lalajo marakesel nampa si Docelo jeung lawana ngadon uplek ngarobrol. No, itu kalah ngawara dulu gitu. Ari grek gelut teh. Lain grader tarung mah euy. Corowok nu lalajo. Kela atuh euy santai koplok. Anu rek gelutna uing anu riweuhna maneh geuning mang euy. Cek si Docelo ngaleret kana tadi nyarita. Nya, tapi tong loba teuing ngawara dulu atuh rek tarung mah. Biarkeun waktu
lain gerak der tarung deh dulu tarung ger lah masing tarung na engke bulan rayagung oge kumaha aing we atuh sia-sia aing sia modal anu tahlil teu kudu milu riweuh mane mamang euy nyeun euy eta budak polontong pisan budak saya tadi euy ngomongna kasar garihal euy maklum keur orokna teu dibedong jigana budak teh euy jadi kitu tah pan orok ayeuna mah arbung dibedong geuning euy tambal baturna bisa jadi euy mun dibedongna oge ieu budak teh lain ku samping tapi dirurug ku karung goni jigana mah euy cek anu lalajo jadi ngaromongkeun si Doclok ayeuna balik deui ka Pakalangan kadenge si Doclok keur nyarita deui nama urang gelut ayeuna mah euy bisi kaburu sore manten bisi kaburu di sisulan manten ku indung aing kita mandi euy yuk ah cek si Doclok singkir deg erek gelut jeung aing mah deg walon Wirapege set harita duana tuluy sut set parasang awangun saega tarung Wirapege katempo nyilangkeun kampak hareupeun dada sabelah leungeunna mas sekon dina labah iga jeleng samrut sarung wush Wirapege harita miheulaan muka serangan kampak mata dua diayun babit ti luhur ka handap ngabeset angin bari ngabuntut seuneu ayunan kampakna oge ngalepaskeun galura hawa panas anu kacida nyongkapna si Doclok sanajan budak keneh tapi manehna sapat neuleuman jurus samsar kabuyutan serangan kapak lawan cukup digiwar ka kenca saeutik disambung gulak kilak ngahindar serangan susulan set kilak plos hut kilak plos sabuk kilak sabrut wush babadan kampak nyararamos unu keuna kana sasaran timbang laliwat sajengkal tina badan si Doclok serangan munggaran gagal Arya Wirapege ngaronjatkeun daya gempurna maju ngarangseg tur ngadesak teu mere engat harita kampak dibubat babit ka kenca ka katuhu ngudag ka manawe si Doclok nyingcak ngan orokaya sakabeh serangan kampakna bisa diatahkeun ku si Doclok jigana panasaran keneh meureun Arya Wira harita gancang mainan nyieun variasi serangan babitan kampak dikombinasi ku tenggeran leungeun jeung tajongan wut hiuk wut dina nyang hareupan serangan kampak model kitu ulin tata gerak si Doclok masih kawilang rineh tapi daya hindarna luar biasa kacida sing bener atuh ngadekeun kampak teh lur euy manya eueuh nu kena hiji acan eleh ku aki aing sia mah euy aki aing mah sakali ngadekeun kampak teh tangkal awi sakabon mah langsung beak nah ari maneh geuning teu beunang-beunang teu kuna-kuna euy laca si Doclok gadeg ajig loba ngobok pisan siabak ngobok naon ari sia teh lur tong loba ngobok ajig galak oge geuning sia teh euy cek atuh jurusna nu rada hade lah anu bima asa cetek pisan nyingkanana euy awak jurug kapag naga begeg ya sruk sring kasedek kurasa ambek tanaga medak Arya Wirapege ngaronjatkeun serangan 3 kali lipat batan tadi kampak mata dua dina leungeunna nyelebrut bang baliungan bari ngabuntut seuneu beuki rongkah nempo tingkat serangan lawan jiga kitu kakarek we si Doclok serius ngalawana
jurus samsar kabuyutan mimiti digunakan. Jirim si Doclo bebelesatan meh teu napak kana lemah di antara hujan babitan kampak. Sanajan kitu hawa panas tina kampak mah masih karasa ku si Doclo teh. Belesat suhu kieu. Hade euy kampak teh euy. Tuker tamalah jeung katel semplak euy. Cek si Doclo. Tuker jeung naon? Jeung huut parab soang. Balik siabag ya nula lajo sarurak ambal-ambalan tur ngabobotohan meunaan resep nempo ajen tahapan anu keur tarung nu hiji ganas ngabubat babit kampak genina sedangkeun si Doclo gerakanna rikat cepat banding kilat. Ilmu nu dipetakeun ku si Doclo nyata jurus samsar kabuyutan pancer angin, di mana gerakan si Doclo geus nyanding sajirim angin, hampang ragana tingkat salapan, jadi tojeran sukuna langka pisan nincak kana lemah, saliwat majiga nu ngapung. Mun dibandingkeun boh dina kacepetan gerak jeung hampang ragana geus meh sajajar jeung bayang panindra milik Andewi. Menang sabaraha jurus Arya Wirapege mimiti leuseuh kakuras tanagana. Kesang geus jibrug maseuhan baju. Pangpangna babitan kampak eueuh nu nenggal hiji acan. Eta nu nyieun leuseuh nama. Sedengkeun si Doclo masih sutset tandang angin. Malah loba ngahindar can nyieun serangan balik. Dirasa gerakan lawan moal bisa kaudah, Arya Wirapege tandes pikeun ngagunakeun jurus khusus ilmu kampak. Curelat warsring. Arya Wira ngabelesat lempeng. Kampak geni dina leungeunna muter tari. Katenjona ku panon geus ngabentuk sagulung pusaran seuneut. Hawa tebaran eta kampak beuki nyongka panas. Tongboro nepi kana keuna, dalati jarak 3 depa keneh oge. Eta tebaran hawa panas geus karasa asa ngaduru. Kali ayeuna si Doclo kudu hati-hati. Teu bisa nganggap enteng ka musuh. Jeung manehna teu bisa hayo-hayo ngahindar. Sabab hawa panas prana geni sabanding jeung panasna lahar gunung. Nula lajo nepi ka buriak malundur. Mun teu kitu bisa-bisa awakna geheng jiga domba guling. Sadar yen tingkat serangan lawan sakitu rohakana, si Doclo ngarobah ulin jurusna. Jurus pancer watu wiru gentak diwatek. Suku pancuh kuda-kuda sajajar. Leungeunna ngangkat hareupeun dada bari diwengku tanaga lapisan ahe. Sret. Barang serangan kampak musuh datang, si Doclo kebat ngadukeun sapasang leungeunna jeung putaran kampak genina musuh. Hiu war duak. Arya Wira nepi ka pental ka tukang kampak genina nu aya dina leungeun meh-mehan leupas, dadana renghap ranjung dibarung ku getih nu ngalei dina jero biwir ngalempere mapai gado. Sedengkeun si Doclo mah masih keneh weweg pancuh di tempat ngan awakna katempo ngebul jiga karerat. Anyir panas kieu euy. Asa ngeueum di teater atawa di galunggung euy. Cek si Doclo bari nyinglarkeun hawa panas anu nyaliaran asa kujur awakna. Doclo, gero Arya Wira ka si Doclo. Naon euy? Gida rehat dulu sejedag. Hah? Naon gida rehat dulu sejedag deh euy? Teu kadenge. Gida rehat
dulu sejedag. Hehe. Tepuguh gitu ngomong teh oi. Si mari hitut bentes, ari ngomong balelol hitut bentes. Maksud mana teh hayang rehat sejenak gitu? Nya beneg eta pisan. Oh, ngomong atuh, sok atuh lah. Rek istirahat mah, tapi tong lila teuing oi. Itu anu lalajo bisa kareseleun. Arya Wira harita ngarewas heula nguru nyamperkeun reng-rengan gempungan. Maksudna mah rek mentangin. Sedangkan si Doclo ngadagoan bari teu woleh surang ngaserengeh jiga jalema nu kurang sasetrip. Sabenerna aing teh kagok lawan si Pegete asa kurang menantang. Cita-cita aing mah hayang pisan teh diadu jeung Langlang Jagat lah. Ta eta karek bener jago, eta bener satria. Aing oge rada hormat ka Langlang Jagat mah. Bejana cenah boga ilmu kapahing. Penasaran aing mah hayang ngalawanan manehna lah. Daripada ngalawan si Wira Pegek tepuguh. Pokoknya aing hayang ngalawan Langlang Jagat. Senajan aing can puguh menang oge, minimalna aing geus ngasaan atuh diadu jeung jawara pilih tanding sadunia. Teu lila keur kitu na atuh. Ujug-ujug Allah waktosna kabujeng seep wadia balad ATE official keun atunya. Ieu dongeng teh urang cekapkeun we heula dugi ka dieu. Insyaallah enjing pageto baris dilajengkeun deui. Atuh ku kitu ku kieuna mamang sajamit mungkur amit mundur ti payunan para wargi sadayana. Hayu ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.